Sena urang dina sajaroni ngalaksanakeun puasa teh urang lobakeun nyatana ibadah dina bulan suci Ramadan, lobakeun naon ya, lobakeun sedekah, lobakeun baca Quran, lobakeun zikir ka Allah. Urang osok hari bulan puasa maca Quran osok sih menang saya mah gitu. Jujah mage sabulan tetamat. Ya mudah-mudahan lah orang daripada ngobrol-ngobrol ke nana jeung tetangga, mendingan orang ngobrol jeung Gusti Allah melalui bacaan Al-Qur'an insyaallah. Dina naon ye tujuan orang, hajat-hajat orang, kahayang-kahayang orang bulan puasa mah diijabah. Cuman eta kitu urang kudu nyumponan karena parentah Gusti Allah.